Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, daun lajat, daun panglai, kakek daunan unggul. Bismillah, alhamdulillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ibu bapak sadaya bisa-bisa rawu di empatan-empatan kumargi waktu sekuring mahmum 5 menit deui nembe kasekumna paharewas upami lampung ti 5 menit balik bakal disebutkeun sendalna. Maka ayeuna sekuring ngaos moal lami mung 3 menit jadi moal ngaji dan cekap tadi pun lanjut sadayana ilmu hungkul. Ngan sekuring sejana gugahkeun manah urang sadaya ibu, alhamdulillah bapak, alhamdulillah urang sadaya dina daget ayeuna kaselir ku Allah janten jalmi-jalmi anu bagja anu mana seueur jalma dina daget ayeuna nuju qiblah moho ka Allah. Urang sadayana diriungkeun di masjid dina patamanan surga sejana jemput rahmat magfirah oge inayahna Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah turun ka urang sadaya dina daget ayeuna dugi kang kacandak kuih ka bumi masing-masing. Amin ya rabbal. Wayam rahmat Allah, wayam rahmat Allah. Sawihan deui bapak-bapak mau ditanya ke arah duduk santri lalaki keur sarare. Ibu sadayana hoyong rahmat Allah. Yuk urang sasarangan jemput rahmat Allah ku urang dikir ka Allah sasarangan di masjid. Mu'mina Allah tempat mulia. Mudah-mudahan Allah nurunkeun ka urang sadayana rahmat salawasna. Amin ya rabbal. Subhanallah. Nyeringan urang sasarangan sakali di ibu siap kompak siap. Ibu-ibu mah siap kompak, bapak mamegat siap kompak. Beda aing jawaban anak sawihan deui. Subhanallah. Kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, juga kebaikan itu tersebar kepada keluarga kita maupun saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Rumusna hayang menang rahmat tong eureum gaji cekap sakitu pasakarari 3 menit setengah ampun tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nenek kurang ngedek-dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, daun lajat, daun panglai, kakek daunan unggul. Bismillah, alhamdulillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ibu bapak sadaya bisa-bisa rawu di empatan-empatan kumargi waktu sekuring mahmum 5 menit deui nembe kasekumna paharewas upami lampung ti 5 menit balik bakal disebutkeun sendalna. Maka ayeuna sekuring ngaos moal lami mung 3 menit jadi moal ngaji dan cekap tadi pun lanjut sadayana ilmu hungkul. Kan sekuring secara gugahkeun manah
urang sadaya ibu, alhamdulillah bapak, alhamdulillah urang sadaya dina dangut ayeuna kaselir ku Allah janten jalmi-jalmi anu bagja anu mana seueur jalma dina dangut ayeuna nuju goblok ka Allah. Urang sadayana diriungkeun di masjid dina patamanan surga sejak jemput rahmat magfirah oge inayahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah turun ka urang sadaya dina dangut ayeuna dugi ka kacanda kuih ka bumi masing-masing. Amin ya rabbal. Hoyong rahmat Allah, hoyong rahmat Allah. Sawihan deui bapak-bapak maulah ditanya ke arah rukun satri lalaki ke sarare. Ibu sadayana hoyong rahmat Allah. Yuk urang sasarangan jemput rahmat Allah, urang zikir ka Allah sasarangan di masjid. Mu'mina Allah tempat mulia. Mudah-mudahan Allah nurunkeun ka urang sadayana rahmat salawasna. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la lalakina jarang baik paling sia dikuet ku pamajikan. Ngiringan orang sasarangan sakali ini. Ibu siap kompak siap. Ibu-ibu nggak siap kompak. Bapak pemegat siap kompak. Beda ayat jawaban lagi sawihan nih. Subhanallah. Semoga dengan zikir kita Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, juga kebaikan itu tersebar kepada keluarga kita maupun saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Rumusna hayang menang rahmat tong eureum ngaji. Cekap sakitu Pak Sekretaris 3 menit setengah amplop tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 6